Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa tepang deui sareng simkuring mangoleh dina dongeng Sunda keneh anu genah merenah oge tumanina. Dangat ayeuna simkuring sajami dangkeun deui hanca dongeng Sunda nu katunda dinten kamari anu janten judul Sugendon episode ke-21. Mugia ieu dongeng anu bade dipidangan ku simkuring teh janten panghibur kana kalbu oge pang babarah kana mana. Yah pamirsa supados teu nyanggolong teuing kana waktos hayu urang dangukeun sesorengan kumaha jujungna ngeunaan Sugendon episode ke-21 teh. Yo mangga. Ngari ake rek bisa yang cere didinya dina daun susun aki kumaha tuh dah ku aki lagi ngadon ditarajang adeh cek si Sugendon main teh bari nyekelan pepina nu beunang panarajang ti aki madhapi cek ujang bolu atuh ya teh aki teh ngajarkeun ka hidup, ngajarkeun responsibility awak hidup dina yang harapan panarajang anu teu disangka-sangka datangna. Sok bolu atuh ujang cobaan deui hidikeun pikiran jeung hate teh supaya ieu lain teh bisa nyinggahan panarajang ti aki ujang. Cek aki madhapi kituna teh bari liuk panonna mencerong handap ka arah si Sugendon anu keur nangtung mencerong ka manehna. Kitanya tapi da aduh kena tata apa tuh nijikeun pikiran hate nya pikiran hate cek si Gendon manehna teh rada anu tulalit mikiran naon eta pikiran hate hijikeun pikiran hate maksud cek aki madhapi teh atuh ujang dah menye gitu wae oge boleh keuing atuh manya ujang teh ayeuna teh sakti manya ukul kieu hungkul mah masih keneh teu bisa ujang sok bolu ku aki mah diajarkeun ieu teh respon awak diri ujang supaya gancang bisa nyinggahan panarajang anu ngadadak kitu maksudna kitu. Cek aki madhapi nyerengeh deui bari anu mah panonna teu mencerong ka arah si Sugendon tapi bari pepereuman nampo ka arah langit. Oke lah. Oke. Siap aki, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Het. Gajeleng. Si Sugendon gajeleng deui ka arah luhur ka arah tempat nengselena akibat hapi. Tapi can ge acan si Sugendon teh nincakeun sukuna kana dangdaunan luhur tangkarandu tempatna sisieun aki madhapi eta mah bener karasa aya angin anu ngahiuk kabeh kenceun si Sugendon anu arahna teh ere kana pipi kenca si Sugendon. Sugendon ruas eta mah eta naon eta mah
pemikiran Sugendo teh naon eta ieu teh. Duh. Main ya. Cek si Sugendon main teh. Dina kaayaan keur ngapung gitu teh. Bener, tapi Sugendon embung beunang balukar tina eta. Datangna angin anu ngahiuk kawas Panarajang anu gancang cigana teh. Panarajang ti Aki Madhapi. Sugendon gesit eta mah nakis eta arah angin anu ngahiuk anu ngandung tenaga lapisan karasa pisan ku si Sugendon teh. Ya, das eta mah. Eta Panarajang bener datang nate ti Aki Madhapi ditakis ku si Sugendon. Ketahan ku si Sugendon ku dua leungeunna semu disilangkeun jang nakis eta Panarajang leungeun kencan Aki Madhapi. Cek Sugendon bari rada semu nyarieun beunang eta Panarajang teh Aki Madhapi. Can ge acan si Sugendon teh. Manehna selamat. Nyaho geus datang aya suku. Suku na Aki Madhapi beunang pisan kana tak-takna si Sugendon. Jedak. Anyuh. Toleang. Si Sugendon teh ngaceleng deui beunang ku Panarajang Aki Madhapi. Duh, ampunnya aduh. Aduh. Cek Aki Madhapi bari nyarenge gitu teh. Mencong kalah hanap ka si Sugendon anu erek kedebut kena tanah. Fuk. Eta mah si Sugendon can genepin kena tanah mana geus ngajuralit. Tuluy cedeg-deg nantung deui pancuh dina tangtungana dina luhureun taneuh. Adah. Nyeri Aki. Aduh. Cek si Sugendon barinya kelantak takatuhuna anu beunang Panarajang ti Aki Madhapi. Lain ge Panarajang atuh lain nyeri mah mun kalasana amis na cikopi, lamun kalasana asinna Spanon. Nah, atuh yang sok beureum atuh hijikeun pikiran jeung hate ujang teh supaya bisa nyingkahan Panarajang si Aki. Ieu jeung ngalatih responsibility awak ujang. Cek bahasa gawe mah eta teh ujang lah. Sok beureum atuh ya. Cek Aki Madhapi kituna teh bari sila deui nungguan datangna si Sugendon rek nyamperkeun ka manehna. Banang kudu ngajikeun hate jeung pikirannya. Bismillahirrahmanirrahim. Si Sugendon beureumkeun panonna, musatkeun pikiran jeung hatena supaya bisa ngahiji ibarat getih jeung urat. Sanggeus kitu jeurelat gajeleng si Sugendon gajeleng nih ka arah Aki Madhapi anu keur diuk dina luhureun tangkal cangkring anu pangluhurna. Gebeg Aki Madhapi rada ngagebeg dumeh karasana teh kawas hawatana geuleuh lapisan anu gede pisan ti si Sugendon teh.
pas liuk Sugandon geus aya bari paroman peungeutna teh anu serius teh Aki Madhapi tuluy rada imut bari rek nyarangkeun panarajangna tenggelan rek ditujukeun kana peungeutna si Gendon ku leungeun katuwuna sedengkeun leungeun kencana rek ditarajangkeun kana peuteungna si Sugandon. Tapi benar Sugandon anu tadi nu sacan-acana anu beunang wae panarajangna anu ayeuna mah Sugandonna geus bisa nyingkahan eta panarajang teh Aki Madhapi teh plos eueuh nu beunang ka Sugandon. Sugandon tuluy leungeunna teh nu katuhu nyekelan leungeun anu kenca, leungeunna Aki Madhapi nu kenca, sedengkeun leungeun kencana nyekelan leungeun Aki Madhapi nu katuhu. Bari kitu teh ngacuralit kahareupeun si Sugandon teh erek ning celenang tung di naluhureun daun sisieun Aki Madhapi. Tapi ningali kaayaan kos kitu teh Aki Madhapi teh cicing oge sanajan leungeunna geus dicekelan duanana ku si Sugandon masta ka Aki Madhapi teh rek ditarajangkeun kana walikatna si Sugandon. Sugandon ningali kaayaan kos kitu mahna geus nyaho arti geus karasa duh meh pikiran jeung hatena geus ngahiji kitu antuk nama panarajang tina masta kana Aki Madhapi teh teu beunang kana walikatna bisa disingkahan ku si Sugandon plus bari jeung nyingkahan kitu teh Sugandon bari najongkeun sukuna nu katuhu kana walikatna Aki Madhapi. Tapi lain ge Aki Madhapi atuh anu ngageugeuh di leuweung Cipakojot rajana eta lamun ku panarajang kos ketungku oge bisa beunang Aki Madhapi geus ngarti yen si Sugandon pasti narajangna kana ngawalikatna eta mah bener ku Aki Madhapi ditakis ku leungeunna nu katuhu duas eta mah dua tanaga lapihan diadu menit tarik kadengena teh sanggeus kitu si Sugandon rada mundur ngajalik jeung sedengkeun Aki Madhapi mah henteu kumaha anggar we posisina teh geus diuk deui. Tapi untungna sanajan ngajalik jeung si Sugandon geus nangtung dina luhureun tangkarandu anu pangluhurna. Sukses Aki. Abi geus bisa. Cek si Sugandon meuni bungah pisan mehna teh. Duh meh mainna geus bisa nangtung naluhureun daun tangkarandu. Make ya ujang geus bisa mah kitu mah syukur atuh. Lamun kitu mah nyaut tos atuh lah waktuna seep ujang. Waktos naningan pemirsa cak urang tuna heula ngeunaan Sugandon episode 21. Enjing barang tepang dangu deui sang simkuring mangoleh dina dongeng Sunda anu salajengna. Ya. Hapunten pisan kana samodaya kalapatan simkuring utamina dina cariosan simkuring anu masih keneh pamongla keneh amatiran keneh maklum abi mah nembean keneh atuh sanes anu sapali-sapali simkuring mah. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.